warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi kitab Pirangga Dewi 13/15. Abdi di dieu bade ngabiantara tentang keagamaan anu judulna cobaan jeung ujian ti Allah. Hadirin nu kusimkuring dipikahona sagala puji sinareng salam urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu sarantos ngasihan kenikmatan nu teu aya duana ka urang sadayana. Ibu bapak sadayana dina waktu ieu simkuring bade nepangkeun biantara anu judulna cobaan jeung ujian ti Allah. Cobaan jeung ujian ti Allah kabagi dua nyaeta ujian nu amis jeung ujian nu pait. Ujian nu amis nyaeta sapertos urang dipasihan kenikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Contona urang bisa napas eta kaasup kana kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Cobaan anu pait nyaeta sapertos urang dipasihan musibah ku Allah Subhanahu wa taala. Contona bumi urang kamalingan eta kaasup kana musibah ti Allah Subhanahu wa taala tapi urang kedah sabar jeung tawakal. Jadi ibu bapak kesimpulanna nyaeta upami urang dipasihan ujian nu amis urang kedah bersyukur sabab aya dina Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 nyaeta bersyukur kana nikmat Allah bakal nambihan deui nikmat eta. Tapi sabalikna upami urang kufur kana nikmat Allah maka siksa Allah kacida peuringna. Upami urang dipasihan ujian nu pait urang kedah sabar sabab Nabi bersabda sabar nyaeta sebagian tina iman. Sarta Allah ngadawuh Allah resep ka jalma nu sabar. Jadi urang hidup di dunia ku Allah diberi cobaan tapi urang bisa diajar sabar jeung tawakal. Pan sakitu nu bisa simkuring tepikeun bilih seueur kalepatan hoyong dihampura. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.